kini da si Arjuna ada kutaga lenggu ku Semar sirola siro asih ini dulu badan siro ku asih ku Semar. Eta Semar mesem salah sajina Lin. Anu hadema eta dieu. Ajian eta bari omongkeun nya tembayanya. Bahaya eta mah. Bahaya tong disebut sana bahasana aya jorang Lin. Omong anu di tempat ngantar istrinya ke onangan cicing di hiji mah panggung emak-emak keluar dari imah teh ujug-ujug mere ilmu di mana tolong bejakeun pokona di tempat bukan anu senawat kana jadi emak teh cenah hayang jarum coklat dibere ku anu teh jarum coklat ceritanya mere we ilmu ngan eta bahasa-bahasa kitu teh ngaranna asihan ieu teh apa jangjokan. Jokan. Oh, banget bae gituan lah. Banget teh. Pokona kayak anjing-anjing gituan. Kayak bahasa anjingan, kayak bahasa tai. Itu nu bener mah sudah direkam kan eta ditulis aya HP ada direkam. Pek tungtuna pek aing tuturkeun cenah. Teu apa ditu kungsi diapakeun dina HP-na rusak tah eta. Aja yang jauhkan. Atupan jang pekana pisu ge pan meureun make jang jauhkan meureun. Halus tuh. Dengkeun. Ya, dia temenang ditulis ya. Jauhkan halus. Bisul madu raja singa. Si kicik ituna disaung kosong. Ditakol ku ruas tamiang. Leungit lebih tanpa karana. Tis ti peuting ngeunah ti beurang rap sirap cetis rap sirap cetis rap orang kasih Masya Allah la ilaha illallah tunggal mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meureun baheula mah tetep yang mengenalkan Islam meureunnya yang baheula teh jadi tetep kudu tungtung mah ka Allah we balikna nya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebenarnya mereka kenalkan seperti ayeuna Sunan Bonang meureun kenalkan Islam lamun ku papasean maksa hayang kudu ka Islam pan teu bisa meureun ngaranna ge Islam teh menang dipaksa menang maksa ngayakeun meureun saimbara anu teh aya hadiran goyang golek ngan kudu syaratna maca syahadat nah tidinya menyebar salah satuna gitu meureun eta ge ajian-ajian eta ge mungkin salah satuna mah jang kana urang ngadeukeutkeun ka Allah seperti eta ajian anu maafnya jadi nyarita nu karar itu iya gara aya Abah Abeng ya jadi ieu sebutna kan model ieu syahadat dibulak-balik ajang kana kadugal terus memena syahadat lah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allah ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tunggu mah eta aya teh di ditu apalah ya apa meureun terus ieu na we yang kana yang jauh kanana yang kana ieu besi lungguh di puhu wajah lungguh di congo besi teh sarina wajah teh rasana gedong besi can ngabati gedong wajah can ngayuga hakpai arek we disalih panu piamokeun mah lintah urang teh pangadikeun kurnya ka bedog dasar maneh dasar si mansa nya podong ruas orang sukin potong atau bedog urut meulah naon masak meulah suluh gitu Saya mah kieu nyaan dasar ruas eta mah bener sableng bae urang mah bacaan heula mena teh ruas astagfirullah tapi bae gitu mah apa ngahaja maraheur tuh rajet can cager-cager haja mah haja mah gitu haja mah gitu abi haja biasa macana teh 88 untuk dihaja mah biasa syahadat udah biasa dihaja saya polos cuma mau diamalkeun hah jadi dihaja mau itu dihaja biasa nyata gitu jadi biasa orang dihaja mah lah biasa dihaja mah kudu ini nah gitu cerita ya ini wah ngacapruk lah gitu ada hiburan tadinya mau genang penca yang
Bang Abeng bisa kayaknya ada waktu besok atau malam apa kita ini juga kita masukkan boleh ya, kita masukkan ke YouTube Bang, boleh ya, boleh ya, nanti kita masuk ke channel Bah Bongsang, semoga aja banyak yang like, komen, banyak yang subscribe, artinya dilihat tidak di skip ya obrolan kita ini. Tapi tadi seputar ajian ya gak boleh diikuti ya, sebutan nyakcak bodas mah gimana bahaya nyakcak teh kudu aya ijazah nala kobitu nala cadas cak bodas ini Bang Cadas cak itu kurang nguping. Jadi cak teh pan bodasnya cak bodas istilahnya ada orang yang biasaannya nguping aja, ingin tahu aja gitu. Nah jadi apa yang kita obrolin tadi atau kita ngomong masalah asihan itu, kalau asihannya boleh, tapi yang tadi yang ke sininya kadugalan nggak usah, jangan diikuti tulisannya, jangan ditulis. Boleh nanti datang ke Bang Abeng sana ya, bisa pengisian buat bisa silat nanti. Tapi Beng anak buka anak buah nama tuh tilu matuh ngiji orang Bogor mah eta mah dari tanah hanya ujug-ujug di eta di naon teh kerepuk teh Pak ngopi Pak nah biasalah ngecekna tua. Jadi mana teh Beng di Cimanet mah ngos manehnya baru di mana pan budak mah serem ujug-ujug di kerepuk teh mah kalau tinggal di tanah di kebuatan wah ieu mah jelema jago di kebuatan cenah ku teh. Mun dites meureunnya panari ngaran naon teh katempong mun we budak naik mah bisa padahal mun teu nyaho. Yo. Tapi dinya we beneran. Datang ka dieu. Sok ulin deui cenah. Main heureuy. Eueuh. Gitu. Jadi ada orang ngahajah hayang mah alhamdulillah gitu ya. Tadi manggiran di lemurna aya penca. Aya orang hajat, anu hajat, aya gunang penca. Cenah itu tegar, itu tengah tareng deui cenah we. Biasana anu sok belajar gitu ada yang buah kau. Bapak ini sok rada diajarnya juru sebenarnya 12 jurusnya gitu. Saleredan dia. Cenah itu. Apa terkenal we cenah. Kita jadi kanarikan cenah we. Ditahan we cenah. Ngajelem hanyat kalubur. Begitu hanyat kana panggung teh kan meureun lieureun anu kumpul teh. Ieu teh jurusna ka mana arahna? Cenah cek anu hiji teh sia mah bodoh. Jadi mah asupna lain jurus cangkang mungkin mah cenah. Moal kaudan ku kinu biasa mah. Aya nu ahlina nu apaleun. Ieu mah jelema eusi cenah kenapa kalangan tanpa jurus biasa, jadi datang langsung nata eling teh atau sadar gitu, dia sadar mainnya gitu, pokoknya langsung dituturkan, jurus mainnya teh ku di lain manehan ngikuti genang ngikuti manehan gitu, jago mah gitu aja, jadi genang teh ngikuti gerakan manehan, jadi kamana we gitu, tuh urun cina, bahkan aya sistem diadukan jadinya, leher cina. Tuh ini orangnya tengah hati cenah. Aku sama orangnya. Oh, tengah hati orangnya. Saudara-saudara mah eling mah geus eta we. Mun teman area leh mah gitu. Eureun komo mun terus ayeuna meureun aya we daterikeun. Eureun geunangna cenah eureun gitu. Geus mah urang teh cenah eling teh. Oh, dengan berpanggung cenah gitu. Sadar teh mun halus urang. Kan mereka mah Beng pinu bae mun malam minggu teh an aya nama tara ngayakeun udah telepon alarm oh 25 menit ya ngobrol panjang belum mah kan buka pengalaman Iya bukan dia pengalaman. Pengalaman
Pokoknya ingaran gaul tuh ieu mah Kau wewe pala mana dia? kaweng yo. Buat pala mana? Mah kaweng. Karena ieu mah spesialis karena awe jadi jagoan di gelut kan ieu mah PAP teh nih. Mana macam-macam karena refleks otomatis jurus jurus teh jurus si mana jadi teu kudu diajar teh juga bisa we mah gitu. Kalongan, Pangeredan, Cianjuran. Ya orang Banten ya aslinya. Lahir di Banten. Ya lama lagi pupusnya di Banten. Karena di Cibadak nikah ka dia ka urang dia. Salah dia sampai marah gitu. Cibadak kan? Ya di Cibadak ya. Cibadak di mana? Kota kan mana kota? Laborak juga laborak. Laborak. Oh iya tadi ujung mana? Itu mana? Mana? Koneng, jelok. Apa nih? Apa? Kurang mau buat orang kebon pala. Atau gapura berpala mah? Belah anak memang pasar. Gapuranya. Kalau biar ada ke eta pisan kalau kamu ngomong memang pasar kebon pala misalnya. Abi dia kamu ada tah? Barang rencana. Mau dede warung sawah tah. Ai masih pesantrenan. Itu kang teh sawahnya? Aya pesantrenan. Sawahnya tuh Aya tukang itu. sawah. Wahangan. Wahangan jorok. Pesantrenan. Wahangan tapi sawahnya. Hah? Itu sawah. Pas di Narancak. Pesantrenan ya. Katong nanti kan sawit kayaknya. Oh, sawah. Ayeuna mah Keberangna, seberang itu. bisa mah sawayan benernya. Gua eta kahangan kecil giginya, jujur kerji kan. Tiga rijinya. Kan ya. Gasna. Tiga riji. Tiga riji. Kayak gitu ama kalau si manean baru diuk kan nih baru diuk nah aing itu ama ajar karena si manean kurang aja baru dak lain deui baru tapi kabeh nggak duluan kabeh oge Pakal tadi oh urang mah langsung karena jegagan sekarang gitu tere barang gitu mah asal dengan kata mana nanti kasagetan buat ngansul sabara urang nunggetan jadilah jalan gitunya kalah ya asal asal mah